Kan nanti ke sawah ya. Rek naon ka sawah? Kemari bejana rek ngajual hasil panen ka saya. Terus hubungan aja saya naon? Punya ngantil wae unggul ke sawah. Di mana, Cek? Di warung oloy. Nari oce di warung teh di Lebak. Nari oce warung di Tonggo. Nyaeta pan warung di dieu mah geus teu parcayaeun meureun. Jadi we kapaksa ece teh nganyuk di warung kampung sabelah. Ari Mang Oloy rek ka mana isuk-isuk keneh geus liar. Kaleresan bade kapayun ka Bumi Cek Intan ngan abdi sigana bade buka toko pupuk heula kieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Ceu? Centin, Kulang? isukan sibuk teu. Henteu Ceu, kumaha kitu? Wayahna isukan bantuan ece manen pare. Kalem jang. Hasil mah ujangnya kebagian. Bener yo. Bener jang. Asal ujang we rek ngakutan pare kana mobil. Atuh ari kitu mah sarua jeung gawe we wa. Ece bade ka mana? Nyar ka Cijamet tadi. Ece geus teu percaya ka Jamet. Nah, make nanya kitu. Eta meni asa kacida isuk keneh geus nagih hutang. Lain eta saya merek ngajak ece bantuan panen. Oh, sugante. Ari tadi pendak teh seung Mang Oloy. Aya naon kitu? Teu apal kitu. Da si Mang Oloy teh rek kabudi ece. Nah saus ujang. Nyulak kopi. Kan meuli wa kopina. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Hebat ece. Arek gede gerowan geus kaluar. Nya, da jurig ece teh. Tadi ece teh papanggih jeung Cijamet saurna Mang Oloy bade ka Bumi matak mulang ece teh. Nah aya naon? Sok atuh. Tadi calik mangga. Oh, sok atuh, Cek. Ye, Cek. Kan Ece sok nganjuk pupuk di saya sesuai kesepakatan rek mayar setengah tina hasil panen. Rencana saya hasil panen nu Ece setengahna deui rek dibeli ku saya. Ulah sieun, Cek. Tenang, duit mah geus disiapkeun. Lain kitu. Masalahna eta nu satengahna teh ku ece geus digadekeun ka si Udin. Alah, gampang urusan eta mah. Kumaha hasil panen teh? Lumayan hasilna mah. Tapi teuing atuh ieu teh ece teh bingung. Bingung kumaha? Kumaha atuh nya ece ngajelaskeunana? Kumaha, Cek? Sesuai perjanjian yang kemarin disepakati. Teh heula kita ya naon? Ieu selama ieu teh Cek Intan nganjuk pupuk ka saya. Rek dibayar ku hasil panen. Teu bisa kitu. Teu bisa kitu kumaha? Teu Intan geus ngagade setengah hasil panen ku saya. Cik saya rek nanya. Cek Intan ngagade hasil sawah keur dibajak atau napi henteu.
Kan henteu. Sedangkan Cek Intan nyen kesepakatan yang saya pas erek melak pare dengan kesepakatan nganjuk pupuk. Berarti saya nuti heula nyen kesepakatan. Masalah eta mah teu hayang nyaho. Nu penting mah Cek Intan sagadekeun sawah ka saya. Aduh euy. Jiga nu rek ribut itu euy. Ah, geus kitu mah urang gelut jeung saya ya mah. Ayo. Marukan rek sieun gitu. Maneh nangkang. Harus ya eta si Mang Oloy jeung si Mang Udin rek ribut ieu mah. Aya naon ieu teh nya? Oh, Heula wa ieu kalem heula ieu aya naon ieu. lepaskeun jang tuman jelema kitu mah. Geus heula wa era ieu urang obrolkeun heula baik-baik. Cicing budak letik mah awas tong ikut campur. Geus kieu we eta ulah pasaya kitu. Eta hasil panenna urang jual ka batur, tangke duitna bagi dua ka si Mang Oloy jeung si Mang Uden. Tah, bener Cek. Eta ide alus tah. Lain ieu teh. Gelut teh jadi henteu ieu teh. Sok ngasek nangkang. Geus wa era wa. Geus kolot era. Kepala ieu boleh panas. Hati mah harus dingin wa. Geus ayeuna mah wa da geus karolot. Rada ramai lah aduh era geus karolot kieu mah. Sorry, teu aya waktu untuk berdamai. Mendingan abdi mah rek balik di ka toko, rek muka toko deui. Saha atuh nu melacaringin di dieu ngalangan. Kali.